sak deui. Nya panas. Ai mane pantes mayungan sorangan, payungan sampura bos. heuh buru bisi mal berejang rokok deui. Nya anu naekan pagar tepos sampai. Bos, Kesopan deui maneh. Naon make jeung nepak sagala. sampura bos teh kahaja be mah. Mending ayeuna mah kieu urang neangan pagawe janginan pagar. Hayu atuh angin pegawai jangin pagar nya. Hayu. Hayu. Kalaku seorang diri. Aduh, geus ah naon tegernakeun. Geus aya nama hayang gawe urang saudara nama euy. Pigaweun pang nama. Kumaha euy? Mun ngabutuhkeun kitu. Naon teh kejadian. Itu. Wes naon kena naon ya pengangguran hungkul. Keur hiji ya laguan kumaha Teu gawe maneh. henteu euy. Kieu mah geuna geus meunang gawe urang sorangan. Geus atuh hayu gawe jeung urang. Gawe naon? Nyeun pagar tuh. Kepelakan barea. Nah make jeung kudu nyeun pagar. Ditaekan wae ku jelema pagar raja. Oh, mete katekan ku jelema. Nyeun pagarna teu kataekan ku jelema bisa teu. Ah, gampang bos, dibayar moal gitu. Dibayar karek kopi rokok wae mah. Oh, siap. Oh, percayaan teh aya bos mah nya. Ya, hayu atuh. Hayo. Teu lila si pengangguran eta diberi gawe ku si bos anu beunghar. Alhamdulillah aya gawean oge geuning. Ai maneh keur naon? Keur nyeun pagar bos. Nah aku nyele. Akan cek bos oge minta katekan ku jelema pagarna. Urang boga anak buah teu baralik, teu nu anyar, teu maneh. Nah atuh bos mah mau ngaran urang wae. Udah mana mah kopi urang delegutan kira. Aduh. Poho eta mah. Ieu payung soranganeun wae. Allahu Akbar Ang bos. dipecat meureun. Ieu bos palontong ya. Hatur nuhun kana tos ninggal. Tong hilap di like, di subscribe, di share, oke? Ya, pada di follow ya IG barudak. Tong di pokoknya tong hilap lah intina mah. Follow IG SIM kuring di ke di handap daya Deon 05. Ya, Aduh, hapunten hilap deui Kang. Sami, aduh. sami. Geus bae di deskripsi jeung nu urang heuh. Follow IG urang di deskripsi engke jeung nu barudak. Sampurasun. Rames!